kanu ngamparan kanu sikeun sadaya ka Allah anu kagungan. Moga-moga ida saat ieu cing aya rahmat sareng salametna cing ditangtayungan dikabul ku Allah kanu kagungan urang sadaya, dikabul maksud ijabah sapanajana. Moga-moga cing diauban ku karamatna bijatna sapaatna muga nyuhunkeun urus urusna. Sejasim abdi bade pamitan ka para nabi, ka para wali, ka para mukmin, ka para sahabat sadayana. Ya sejak usim abdi bade diperdi bade mungkin gaya sanis anu aya di Makkah, Mesir, Madinah, di Arafah, di Baitullah. Sejak musim abdi bade disuhunkeun karamatna mendatna sapaatna tasih aulia sahun oge kasareng renganana. Sejak musim abdi diperdi disuhunkeun doa agar repe api sakinah ulah hayang sejak musim abdi aya bade ujug-ujug anu aya di Cirebon hilirna, Cirebon tengahna, Cirebon kirangna. Sejak musim abdi bade dibukai digawai karuhun-karuhun atuan aya di Cirebon hilirna ka Syekh Syarif Hidayatullah oge kasareng renganana sadayana musim abdi dibupai digawai dina mangieu. Sejak disuhunkeun desa seni bade nyangakeun ati sari pangabakti rasa Allah pangawasa. Sejak atuan aya di Cirebon tengah oge anu aya di Cirebon tengah nyaeta kayang galampangan cingan, kayang rakamanah, kayang mangkon bumi, kayang mangkon bumi oge kayang kumis urung. Sejak musim abdi bade dibupai digawai dina wengi ieu bade nyangakeun ati sari pangabakti rasalah pangawasana oge singkatan oge sejak anu aya di barak kayang barak bak putih anu aya di nagara Padang kayang Surya Padang, kayang Damar Kancana, kayang Ratu Galuh. Sejak kayang Bodol Kasunan Ibu Kasunan
aya di Cirebon Girang nyaeta di Kasepuhan kayang purba kawasa kamah agung kamah camat kamah jaganata jaganiti sejak musim abdi digupai digawai di diperdi disun kena pinuan badenya ngakeun atuh yeuh pangabaktina mugi sing kagalih katuang kamana ku para karuhun-karuhun badenya sari pangabakti masalah kawasa mugi sing nyangakeun kantun atuh kayang camat anu kasep sakemaran oge ka Raden Balung Tunggal sejak sing abdi ayeuna diperdi disurkeun pinuana sing ngauban tina non bukti sing ngauban Balung atuh sejak musim abdi anu aya di Cibumi kayang gelang kancana oge teu aya sanes kayang panai domas kayang papanayan sejak musim abdi digupai digawai anu henang we patuh uripna di dieu nyaeta henang we patuh uripna anu kakurung ku bangunanana anu katingker ku babagaranana anu katinca ketutak pakanana anu kasaeur ku paningranana pilih aya para budiman katingali kurang sadayana kageulehan kakemuhan katinca kaceker kadupak karempak moga disuwunkeun repe aya sanes sim abdi anu kayang manap oge kayang Haji Sapi kayang gedung oge teu aya sanes anu aya di Citarum nya di Bandung nyaeta Raden Kalung sejak sim abdi dina dinten atanepi wengi ieu kageri dikageulehan sejak sim abdi gede dikupai digawai jeung saksana oge bade nyangakeun sejak sim abdi bade uyuk-uyuk anu aya nyaeta dibuan ka malaikat geuleberning hideung anu aya di tengah
berkat tingali kurang sejak pada nyuk-nyuk pada nyuk-nyuk nyunkeun sing repeh rapi moga-moga bade ngalaksanakeun pirang kasenianana parayan badda geuning nasuna paparosuna ieu dina taun bagat taun sejak ayeuna bade dihormat geus sadayana ayeuna muga-muga taun baru sunat ieu nagara ngesing subur mangroh dinawi muga Allah dinawi aduh ieu teh rajah pangintun parantosan gitunya ya Abah mudah-mudahan urang merdih ka Allah kanu kagungan urang sadaya.